Sampurasun. Pamirsa, tepang deui sareng simkuring pun Najwa Cynthia nu baris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna dina acara Warta Sunda di televisi Kamemet pamirsa Awan TV. Edisi Kamis kaping 26 Oktober 2023 sejak kasanggakeun warta utama tsunami Selat Sunda. Nepi ka Senin isuk, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ngarilis jumlah korban tsunami Selat Sunda. Nepi ka 50 urang nu maot, 588 urang balukang, jeung 3 urang leungit. Komo jumlah anu leungit ayeuna geus ngalobaan jadi 210 urang. Selain korban jiwa balukang jeung leungit, BNPB oge ngarilis karugian fisik anu ngaliputi 330 unit imah rusak, 8 hotel rusak, jeung 10 kapal rusak pisan. Oge puluhan kapal diwartakeun rusak anu ringan. Kepala Pusat Data Informasi jeung Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho dina poe Senin isuk negaskeun pangumpulan data masih dilakukan. Kusabab aya kemungkinan data korban jeung karusakan anu masih terus nambahan. Pandeglang mangrupakeun daerah anu kadampak tsunami pangparahna ku jumlah 33 urang maot, 481 urang balukang, 330 unit imah rusak, 8 hotel rusak, jeung 10 kapal rusak pisan. Hatur nuhun kana pahartosanana, wilujeng patepang deui di lain waktu. Simkuring Najwa Munggaran amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.